Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Denis Syarifudin. Hari ini Denis Syarifudin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Ciasem ya. Ini rombongan pengantin berjalan kaki ya, turun gunung. Ini sangat pemandangannya yang sangat indah sekali ya sahabat ya. Pak. Ya. Rombongan ya. Lima langkah ya mabunya. Turun 5 langkah. Oh enggak lancar acaranya, Bu. Banyak ya yang ikut jajab tuh. Aduh, cakep. Halo guys ya. Tuh. Masih banyak di belakang. Halo Bu. Halo. Dadah. Tuh. Indah sekali ya sahabat ya, pemandangannya juga masih ada di belakang ya sahabat. Anu nikah teh saha teh Bu? Anu nikah teh si Asaha? Ilham. Sareng si tetehna sa? Mah enggak. Bu, mangga. Nah ya. Satu mobil barang bawaan. Ada apa? Kasur. Oh, mantap. Kita ikuti ya sahabat perjalanannya. Nih jarak dari mempelai pria wanitanya kurang lebih lah 500 meter. Persiapan ya menyambut kedatangan rombongan dari pengantin pria ya. Nih apa cuacanya hujan tapi heuy eta bingung. Insyaallah.
Apa ini? Mad'ali la hidayah ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mutan ayyuhal mab'usu fina paling dia bu, paling dia siapa paling? Tula'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'ali ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mutan ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mutan jita bil amril mutan tula'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'ali wajaba syukru alaina mad'ali lahida amril mutan jita bil amril mutan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hidup teh boga tanggung jawab anu lahir sareng batin. Wong nitik deui kade. Kade omat. Ibu entin sakeluarga pun anak teh teh jang ilham teh alhamdulillah. Upami dina pendidikan formal teh anjeunna teh tos ngagaduhan gelar. Malih tos S1. Gaduh damel alhamdulillah sakedik-kedikeun. Mung dina masalah agama nya masalah agama madasana ge anu sampurna. Upami teh pun anak yang ilham kirang dina masalah bagan agama eta mah urang silih geuing nya. Poti sepuh dipalih dieu oge ti sepuh palih ditu. Kedah silih geuing dina bagan agama mah. Insyaallah di dieu silih ustaz nya. Pangaosan sok jurungkeun nya. Upami kakuping suara adan yang lasri warusan AA terus uping adan teh mereka mah dibade di bumi yang sarang ramakna dua belah pihak dua keluarga besar di panganten pamagat sarang panganten istri anu kusung hormat al-mukarram wal mukarramah para ajengan, para kiai, para asatidz wal asatidah kasih hormat tehilap ka petugas PPKN anu barang nampa hadir di tempatan alhamdulillah ngiring tiasa tasakur binikmah karena parantos dilaksanakan di akadena dua panganten ieu mudah-mudahan urang sadaya kabarokahan tina sadaya parantos dilaksanakan ieu aduh paripos teh amal sing kuring teh
lambe sambung lemek, ilas sambung talata, sampean sambung lengkap. Kenging kapercantenan di atas nami kulawargi besar istri dia. Tos nyata ibun tim sakulawargi sing kuring saluara waktos kasumpinganku. Anu dipikir itu ku Allah Subhanahu wa taala ditampi jajak kalahuran kasih mudah-mudahan yang hiji pancing hiji ragi sing tambih-tambih berkah beunghar ku dunya manfaat dunia amin amin ya Allah ya Rabbal mangga ibu cipika cipiki salam tampi mangga salik deui upami teu kahambat ku hujan tiasa diestapekeun supados teu ngalangan kana acara dia mangga para pagar ayu pagar bagus bapak-bapak itu namanya anu panjang 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 panahan iya biasa diestafetkeun sok kade bu anu kakantun taya anu dina podium mangga supados diestafetkeun Ma Asep ieu palide ieu iya kak ibu-ibu alhamdulillah berlimpah rizkina barokah cacandakanana kali urang alhamdulillah dipaparinan rizki hujan ku Allah Subhanahu wa taala. Hantaran pernikahan ya. Jadi yang menerimanya bapak-bapak ya. Oh. Masih banyak ya guys ya, masih banyak. Tuh ada apa itu termos? Iya ada cecempeh. Oh itu Pak nasi ya. Hadirin wal hadirah anu pusim kuring dihormat khusus keluarga besar panganten pamegetika sadayana keluarga oleh tatangga kalih sadayana jalmi amin insyaallah lapna bu enggak saya minyak sayur belum ada putih semua bebas deh. Alhamdulillahnya Bapak, tapi insya Allah saya Ilham dan Lastri tetap adalah mama hidup anu tos landing hidup anu tos diberinan patuangan anak hidup tetap dukung saya mencari panangan mama, panangan hidup sungguh maju ke ibu saya Neng Lastri cek Ilham titip sekali deui titip sayang mata mamanya rada saya teh mama hidup anu lahirkan hidup rada saya teh mama hidup anu nyusuan hidup dikala mama ngandung beureun hidup nangkarak salah erek nangkubang salah ditinggalkeun piraku
ditempokeun kanya mama geus ngati keur aya bapa Lastri anu mepeskeun jeritna peuting jemplingna peuting ku jeritna Lastri gendongan mama usapan mama uapan mama dari jimat kamu Lastri. Mama doakan Lastri sing bisa jadi istri anu bisa bakti kanu janten saroge kanu janten salaki supaya Lastri menangkap bagjaan dunia ilmu akhirat. Mama ya Lastri templokeun doa mama ka Lastri gelis hidup pelukua cepul irna cium masyarakat wida cium masyarakat dan jantan putra sayang mama ngadoakan ka hidup sing ini sing bisa mau salaki di jalan anu dipikadu doa Allah subhanahu wa ta'ala hubungan hidup sekian tahun begitu lamanya rumah tangga hidup tong disia-siakan didoakan ku mama ngarambah rumah tangga hidup si aya dina jalan kabarokan sakinah mawaddah warahmah peluk sayang mama jimat mama anaki kira buktikan ka mama hidup apa ya Allah ya rabbal alamin kata saya nang Zaidah buka kaos kakina gaya Lastri demi kebahagiaan Lastri sayang gua ditemplokeun kanya tidak sing awet rumah tanggana ilham didoakeun ku bapak kasih bapak nyampe ka tidak anu tadi dicarioskeun ku sing bisa ngaroba karakter hidup rumah tangga hidup semoga pemajikan tingkah laku hidup di kala lalang sang beda ejen ayam nyape kasih gelis sing bisa nyengitan kabalare didoakeun ku sayang sakali di punten abdi titip mama si panjang Yusua oge mama alhamdulillah sanos teh aya bapak tapi anu bisa ngagantian kabungahan ka Lastri peluk sayang nya peluk sayang ramana alhamdulillah wasyukurillah bapak doakeun itu si agung milik ilham ajan biasa ulang tarima ka bapak tapi ilham biasa doakeun ieu teh hiji pangbuak panggea pangbagea pangbuak pangdede karing jantan putra ibu sementawis ibu lah wah tadi wah ngahuapan tidak kesan anganya anak wanci hiji nah siapkan cairna pilih pasal nah sediga ini hiji wah ieu teh kanya dan sebutin detik oge dihuapan ku mamahnya ayeuna mungkin bukan huapan terakhirnya dan mungkin ayeuna mah dihuapan dia geus gaduh saroge sareng istri tak insyaallah ya huapan kanya akade sok abdi hitung 1 2 3 akan yang Lastri sok sehingga ngiri kurang paham nya ame ka foto sadayana sok Ceidah ilham ieu huapan mama sok 1 2 3 Indah tebek ku kabung
sekali nih. 1, 2, 3. Oke. Sorry Bos. 1, 2, 3. Bebas. Bebas. Jempol. Sawer panganten ya sahabatnya. Hah? Ya? Beas kusaha tadi dicanak nanya ke anak. Boes ya, ini. Aya, teh anyas tenang. Kan beas masih loka, yang dunia teh lain duit hungkul aur tehnya. Beas oge sami ieu teh urang teh sulukna teh yen boga rezeki teh kudu bisa jadi dermawan, bisa meremawehkan jadi sasamatnya. Ya cekahan Neng Lastri, tapi kita upami dipah udah jangan banyak ya. Udah ya. Terlalu banyak. Berapa biji Bu kayu tenangnya Bu? 11 ya. Lanjut 11. Ngawurkan kade deh. Ya ayyuhal muhtar, ya ayyuhal muhtar, Amin. Kalian kenginjat nikah lahir batin, amin. Amin, amin. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim sekeluarga manganya lima pakawalan hoyongnya wer sabarna yung pangkawalan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo.
Kami nama darah. Seluk Sunda sawer asih Seluk Sunda pegang selupkan badan silakai diri Hawa di sini satinja pakai